Bisi sobat ikhtiar nusuk resep mancing tanya tadi dia tempat mancing cuma ya nama hujan badak jadi si wahangan teh kiruh tapi lauknya mah loba kayak sore mah loba nu mancing di dia bisi aya nu arek di luar resep mancing dah iya dia teh baheula nama herang ieu teh zaman balanda mah atuh urang sok mandi di dia teh tadi ya tempo irigasi di dia bawa lama loba lauk benter lele mujair di dia loba itu kenahan baheula orang kudu mah sok ojai di dia aya nama kiru aya nama dipake mandi teh ngaron anak teh hujan badak tinggi rang teh ka dieu cai nanti jadi pinung kieu kilo ge nya kiru bawa mah herang nanti zaman ini orang ke SD meureun. Ke SD mah di dia halus we. Pergi pamandian nu ngaruseut di dia teh, ngisikan nu nyeuseut. Ah, ayeuna mah. Anu pare oge ngaruh we. Pare ge jadi garoreng ayeuna mah ku cai kieu mah. Salo lah ke urang sore rek mancing ke dituluykeun deui. Penghilap channel YouTube-na. Sobat Ikhtiar, like, subscribe. Pagikeun ulah ka barudak bisa nu butuheun video urang teu butuh makan bae lah urang mah. Sakitu nya nuhun. Assalamualaikum.